Tajeng nu kieu pasti PN pisan. Aktivitas kuring sapopoe di perantauan. Mang Akum jeung Mang Uya, assalamualaikum baraya. Sapertos biasa rutinitas abis sehari-hari mah kieu. Pamitos lohor pasti memanggul hanca. Anu tos beres siap setorkeun ka pada melanu itu. Biasa nama sok ku si Sodikin dibawakeun ka ditu. Aya nama Sodikinna keur eueuh. Mau enggak mau kudu dibawakeun ku nyalira. Ieu hanca teh mani hampeg pisan walaupun saeutik mani berat. Ieu mah daek oge bari sakali urang neangeun dahareun letakeun lodokeun pacokeun. Ayeuna mah da melante keur nu rada hese-hese nyaeta tartikal anu rada lumayan lila oge pagaweanana. Meureun ayeuna mah bagianana anu rada lalila, kamari-kamari mah gaweanana rada babari. Mani teu karaos ngocoblak ka mana wae, akhirna mah ayeuna mah tos dugi tuh geuning tos nyanak deui. Tajang nu kieu mah sugan we mirasa ngeunah meureun. Ieu piringna cuman moal hiji, sing horeng di ditu sugan teh aya piring eueuh ternyata. Sanguna ge henteu mawa, da eueuh piringna. Teu karaos tos dugi ka bumi. Sakitu heula videona, hatur nuhun kana tos marancos. See you next vlog.